Cihuy, aduh aing bahagiana. Terus mere endog ke si Sarneng. Mugi-mugi we bisulna cager. Duh, ieu teh ari eueuh ti isen, ari aya rudet. Telepon kitu cenah ka dieu. Leuh we ari aya mah aya bahan sentak-sentak teh kada beungeut napi ka sebelum ini hayang sentak-sentak. Telepon kitu. Si Sarneng galak-galak teuing ka aing teh. Tapi ek ditinggalkeun da geulis. Naon ieu euy ngageter? Halo? Halo? Hadiah tuh ya, ti isen pisan aya mana mah aya carekan keuneun. Oh siap atuh Neng. Bunga anak aing Kadieu mampir ka bumi ai ka mana? Ih, Sarneng eta pisan. Bari titah eureun pisan ka imahna euy. Siap, Neng. Calik, mingpi kalebet. Kamari teh hilap naras teh nami ai nami aa saha? Kami teh Rafael. Kan ku barudak sok dipanggilan Kido. Oh, nami teh Kido. Nah, ari lelembang antara nyadak motor, kamanakeun motorna? Aya motor di bumi Neng. Kan ieu mah yang lelempangan we jalan-jalan sore. Nami Neng saha? Anti, tapi sak dipanggil Ikok. Oh, ngaranna teh Ikok. Geus nyaho euy aing ayeuna mah. Isuk hayang ulin tapi kudu mawa mobil. Oh, siap Neng. Ayeuna mah arek balik heula. Lai. Oh, bertemu lagi. Lai, aing dek nyeritakeun ka Bunga jeung ka Sedih. Sok caritakeun. Kabar naon ieu teh? Kesenang nama Lai, aing geus mere endog awewe aing, heueuh. Kan kasedih nama, awewe aing isuk ngajak ulin ngan hayangna mobil. Hayangna mobil. Pana gitu moga mobil ieu ci. Naon saja jadi nyarita ka aing. Yo Lai, pan sok loba. Yo kawabuhan nih, sok rentalkeun mobil di mana? Teu cong nyolong we rek. Ulu ruksak lah ngajakan nyolong sama. Geus jung balik ke ayeuna mah. Pikiran cangkan awewe itu mungkin diajakeun mobil. Atuh aing Lai balik heula heuh. Nuhun Lai. Yo. Ngajak nyolong ya teh. Mana si Kido? Pancarai si Kido. Kadang-kadang wae atuh mana mah sore si Kido teh. Arek bio pisan balik tuh. Jung atuh udak si Kidona, tanyakeun sing bener ndog saha kitu. Oh, siap. Boro-boro nyawa mobil aing mah geus siga kieu. Hah, aing mah ditarima heug teu kajeun da aing mah sakieu ayana. Gitu we lah. Yo teh sia teh aing kesel ada gua nanti tadi. Ih, siapa kitu Sarneng. Ulah cemerut atuh. Gelis kieu, senyum atuh. Ieu teh maneh teh sok ti isen tapi mun aya sok ti kasebeleun. Atuh jangan marah-marah. Senyum atuh senyum. Cantikna tuh kalah ilang. Sarneng kan tadi. Geus cicing di dagoan rek nyokotakan heula ka jero. Duh aing bungah-bungah teuing boga awewe geulis kieu. Tapi minusna teh nyarekan wae. Tapi lah bae geulis ieu. Neng. Abang yuk. Abang. Hayu mana mobilna? Kamari titah mawa mobil. Mobil lagi ke di bengkel Neng. Motor sarua ruksak di bengkel. Mapah wios. Hayu atuh tapi ulah kanu jauh. Ayo. Cing. Si Kido kemana itu jeung awewe eta euy? Nah, kitu maneh boga mobil.
teh jujur ya teh Neng. Bener nama teh boga mobil ieu, boga motor. Sakieu ayana kan boga suku wungkul jeung leumpang. Atuh mun mah jujur Kak Neng, mani ngawadulan Kak Neng teh. Tapi Neng yak narimakeun ka Aa mah da sakieu ayana. Ya ari cinta mah moal nempok ayaan nanaon ge ditarima ku Neng mah. Kitu Neng, hayu atuh cang menikah. Tilu. Cih, aing sia nu dirasa Rizka. Kalah ieu Rizka. Cau sasalalai. Orsan mah geus beak. Aduh dah yang Jadi 2 tilu. Bisul na bawa ol bari. Isisan 2 3. Tadi teh suara aya suara Ya kene nogna gitu gradem.